Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah dina ieu waktos Bapa bade ngalajengkeun pengajaran katilu nu materina tanda baca di kelas genep semester hiji. Mangga ku hidep disimak, diperhatikeun, dititenan, ditengetkeun supaya hidup ngarti karena tanda baca. Tanda baca kabagi kana tilu didinya. Kahiji tanda titik, kadua tanda pananya, katiluna tanda panyeluk. Nu dibahas kahiji tanda titik. Tanda titik biasana dipakai di tungtung kalimah wawaran, atau tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat informasi. Contoh, hiji, Ida keur maca buku di pabukon. Artinya Ida sedang membaca buku di perpustakaan dan diakhiri dengan tanda titik. Dua, Asep membeli permen ke warung. Asep membeli permen ke warung dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalian paham ya. Jadi kalimat berita atau kalimat tawaran yang diakhiri dengan tanda titik. Salajengna anu kaduana nyaeta tanda baca pananya. Tanda baca pananya biasana dipakai di tungtung kalimah anu ngandung unsur nanya, atau tanda tanya dipakai untuk mengakhiri kalimat yang mengandung unsur pertanyaan. Tengetkeun contoh. Kahiji, saha nami murid anyar teh? Siapa nama murid baru itu? Diakhiri dengan tanda tanya. Dua, sabaraha harga coklat di Alfa? Berapa harga coklat di Alfa? Diakhiri dengan tanda tanya. Yang tengah hidup bisa ya paham. Anu katiluna nyaeta tanda baca panyeluk. Tanda panyeluk biasana dipakai di tungtung kalimah pangajak atau parentah. Jadi tanda seru dipakai untuk mengakhiri kalimat ajakan atau kalimat perintah ya. Atau tanda seru biasanya. Contoh kahijina, ayo urang ulin yuk ke lapang. Ayo kita main ke lapang. Itu diakhiri dengan tanda seru atau penyeluknya. Nu kaduana, pangbawakeun buku ka dieu. Bawakan buku ke sini. Itu kalimat perintah ya, dan diakhiri dengan tanda seru atau tanda penyeluk. Salajengna kerjakeun tugas atau pancen. Kahiji tulis materi pengajaran nu ieu. Kaduana jieun contoh masing-masing tina tanda baca titik, panaya jeung panyeluk. Sakieu we pengajaran ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.